Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Bismillah nu jadi sekar pangiring catur sangkan jadi panggugah rasa nu jadi sarining kolbu tarate hate malati ati. Dibubuh ku alhamdu nu jadi panundung rambu nu pajejet dina angen nyapukeun riya jeung sum'ah nu pasolengkrah dina manah. Nyingkahkeun rasa calutak min culak nalaktak istren panas tren dudupak sareng rurumpak iri dengki nu kumaki dina ati sanubari. Dipiring ku dua kalimat syahadat lir janji sumpah hamolan calin ciluncat mulang udar tina tali gadang cidra tina subaya muarek ngijing sila bengkok sinembah. Sajahusu nuturkeun galur ti rasul nincak lacak aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Para asatidah, qori-qoriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri, nu kusim kuring dipihormat guruaneun pikeun sim kuring. Ais pangampi pupuhu lembur tikawit Bapak Kades, Kadus, RW, RT, BPD, Lebe, Tur LPMD. Ibu miwah Bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun ibu ngawangkong jeung tukang dagang kunaon make jeung dagang jawabanana hayang untung. Lamun ibu ngobrol jeung tukang tani kunaon make jeung tani jawabanana hayang hasil. Lamun aya jelema gering leos ka doktor heg tanya kunaon make jeung ka doktor jawabanana hayang sehat. Tah ayeuna ibu ngariung di ieu tempat judulna pangaosan sabenerna ieu pangaosan hayang naon? Bisi hayang panggih jeung urang. Cek sararea pangaosan teh hayang menang ilmu. Kade jelema mah sok poho kana purwadaksi. Lamun jelema gering indit ka dokter hayang cager, tai geus cager hayang naon. Da loba jelema gering reureuh henteu doraka tapi geus cager leuwih gelo. Jelema sangsara sok hayang beunghar tapi naha geus beunghar sok poho kanu sangsara. Lamun rakyat nyaralon jadi pejabat tapi naha geus jadi pejabat sok nipu rakyat. Tah eta teh ngaranna teh poho kana purwadaksi. Apan jelema bodoh ge sarakola ngarah pinter tapi naha pinter jadi kabalinger maknya aya nu pinter make jeung ngewa kanu bodoh. Pinter mah kuduna ge ngoncoran nu bodoh lain kudu ngewa kanu bodoh. Well. Ayeuna jelema salah hayang bener neangan bener nepi ka lieur ari geus bener ngadon ngewa kanu salah atuh sarua gelona. Da fungsina bener mah ngajak ka jelema nu salah lain kudu ngewa kanu salah. Tamatak ulah waka nyebut jelema pinter lamun dirina masih ngewa kanu bodoh teu nyahoeun fungsi pinter sabenerna. Ayeuna ibu cenah hayang ilmu lamun Allah nitipkeun ilmu ka ibu sanggup teu ieu awak. Da loba jelema dititipan ku ilmu ngadon sombong ku ilmuna. Berarti ilmu dititipkeun ngan awak kurang siap. Matak nu ngaran ilmu mah al ilmu nur, ari ilmu mah cahaya. Lamun ilmu cahaya berarti urang geus baroga ilmu nganu eueuh teh cahaya tina eta ilmu. Da ieu teh nu hadir teh arapal ilmu tahajud ngan ditoong tina kicip kieu mah kicip bareuki hees. Da ieu teh nu haladir teh arapal ilmu infak jeung sedekah tapi naha fakir miskin diarantep nyieun masjid sabulan gua teu beres-beres berarti apal sedekah tapi pedit anger berarti karek wawuh karek nyaho kana ilmu teu apal cara migawe ilmu. Well. Genah ceramah kieu teh loba nu ungeuk demi Allah tah. Apan kabeh ge nyararaho ilmu jeung dulur teh kudu akur jeung tatangga teh tong pasea wa tasimu bihablillahi jami'a. Eta teh dalil nyarek pasea tapi nah anu boga dalil ge parasea.
pan ibu ge apal ka salaki teh kudu hormat demi Allah ibu teh apal ka salaki kudu hormat apal pan tapi naha duit leutik jeding berarti urang teh lain teu boga ilmu nu eueuh ti diri urang teh cahaya tina eta ilmu sabab al ilmu nur ari ilmu teh cahaya lamun ilmu cahaya boro mah ngoncoran batur jujur tina ilmu ngoncoran awak sorangan ge cantang tu bisa asli Pak matak musuh nu sabenerna lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya musuh urang nu sanyana mata awak sorangan mata keur naon ngagenggeureuhkeun ka gorengan batur sedengkeun urang ge boga goreng anu sarupa jeung batur mangga emutan panon tetong sok lurat redet kana kagorengan batur matak anu kudu disal alusan ku urang teh lain awak da awak mah soal enteng ibu keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam keur naon tiung saragam baju saragam lamun hate teu saragam sedengkeun tungtung hirup mah saragam kabeh boeh warna bodas matak tong sombong ku tiung ieu tong sombong ku baju ieu anger ibu maot nu boeh warna bodas disaragamkeun matak nu kudu ku urang disaragamkeun lain tiung lain baju tah eusi hate dalamun pangajian karena saragam tah cirina eta pangajian babari bangkrut nah apan ibu ngagugu ka kiai tapi hese ngagugu ka salaki mun ceuk ustad Senen kudu bodas panjug nganyuk bodas kabeh salasa hejo kabeh Rebo beureum kabeh nepi ka Sabtu gunta ganti baju ceuk salaki eureun ngaji teh jangar kana hulu nah ukuranana adalah baju padahal ukuran manusia mah lain bajuna lain tah eusi hate nu sanyana rambut gondrong bukan pembohong lebih halus hatena jujur daripada dijas make dasi ari teu koruptor pertama kejeng pertalit dioplos maruk jelema bodoh nu kitu jelema pinter ngan pinterna kabalinger kolot nama beak sawah beak imah nyakolakeun ayeuna jadi garong keur naon sakola deuk ngabangsat matak hirup manusia hampura tah kumaha hate saha tuh jalma nu bakal menang cahaya ilmu qalbun salimun iwal teh jelema nu hate bersih lamun jelema boga harta alus hate bakal bager lamun jelema sangsara alus hate tumarima duana lagi ibadah Pak nu beunghar alus hate jadi bager nu sangsara alus hate tumarima nu paling paur nu sangsara goreng hate panasan batur nyen gedong nyeri hulu batur meuli mobil ratug angen batur meuli sawah muntaber batur make kongkorong paeh harita keneh ternyata urang disiksa lain ku Allah ku saha urang disiksa tah ku panyakit diri sorangan ngaranna panas baranan sadil atuh nu beunghar alus hate bakal bager nu paling paur nu beunghar goreng hate beuki luhur hartana beuki sombong hirupna make kongkorong 20 gram ge kuat jika mawa 2 kilo dongko tinggal ge ti dieu nepi ka dieu kuat digibrigi jelema setruk hayu urang tangeusen leuwih luhur ilmuna leuwih loba ilmuna leuwih ti kusruk ku kasombonganana kunaon sabab kotor eusi hatena matak ternyata nu ngaran hirup teh kitu Pak pon kitu deui ilmu cicing di jelema nu kotor hate punten ngarasa aing pang benerna tapi lamun ilmu cicing di jelema nu alus hate beuki luhur ilmu beuki tawado dina hirupna boro-boro kolot budak leutik bakal dihargaan apa ieu teh bapak teh kolot kuring kolot ibu kolot ka budak kudu ngahargaan pelebah mana ngahargaan anak antep budak cenah pasea sajam 5 menit pakaleng-kaleng apaleun budak Quran henteu apaleun hadis henteu apaleun kitab henteu masantren henteu tapi pasea sajam pakaleng-kaleng dina jarak 5 menit nu apal Quran nu apal hadis pasea 7 poe baeud keneh kahartos lur mata ulah nepak dada diri urang teh kitu tah ku budak wae eleh urang budak mah sajam gelut 5 menit pakaleng-kaleng pan kolot nama jujur 7 poe ge baeud keneh padahal urang teh sakola Pak padahal urang teh kana Quran ngaji kana hadis aya tapi naha kitu peta nah ari budak leutik maca Quran boro-boro ngaji hadis henteu tapi naha eta kalakuan bet beda matak jelema nu luhur ilmu ku alus hate
bakal tawado boro-boro makolot budak leutik dihargaan. Mata kunci hirup adalah hate. Keur mah hirup bodoh kata mah kotor hate. Maka lamun Allah nitipkeun ilmu ka jelema nu kotor hate, beuki luhur ilmuna, beuki adigung hirupna. Asa aing nu bener teh. Batur mah ngaco kabeh, salah kabeh. Na surga teh milik si laing sorangan. Tong sok kitu, entong sok ngahisab pagawean batur, batur dihisab Allah, urang ge dihisab Allah. Ayeuna mah teu kudu ngahisab pagawean batur, engke we tepungan Allah, itu dihisab Allah, urang dihisab Allah. Pa alus-alus hisaban nalika hareupeun Allah. Lain hisaban hareupeun jelema, nu kitu mah hayang kapake ku jelema. Weh. Allah. Genah euy loba ai ceramah kieu loba nu ungeuk teh genah demi Allah tah. Matak tangtukeun ti ayeuna hirup manusia mah nu kudu ku urang diomean teh eusiha. Dina ilmu lain kudu popolotot ka batur Pak. Polototan mah awak sorangan. Naha da musuh nu nyata mah diri sorangan. Nana gerhana ge tanyaho bab tahajud pan unggal peuting mah hees. Berarti musuh teh lain batur awak urang. Zaman Jepang jeung Belanda masjidnya dijaga ku Jepang jeung Belanda tapi naha masjid pinuh. Ayeuna di Majalengka masjid Al-Lagreng aya nu ngajaga ku Belanda henteu. Naha kosong. Deuk nuding saha Bapak? Deuk nuding Belanda, entong nuding Belanda geus jauh, tuding awak sorangan panyakit urang kedul keneh. Matak musuh nu sanyana lain batur tah awak diri sorangan. Iya teh nu hadir di dia teh kabeh ge paralsu. Cicing ulah waka amak ya. Iya teh nu hadir kabeh teh teh daratang ka dieu teh palsu. Sagelis-gelisna ibu blush on dipake, wedak dipake, lipstik dipake. Najorojo kuring kabita henteu. Naha ieu mah palsu. Wajar dek pengajian mandi setengah jam make up dipake blush on ongkoh lipstik komo wajar da aslina ibu mah tuh nu di imah daster merengkel baju kaluhur ngaleklek kancingna 15 siki jiga partai cobloseun ta eta aslina ayeuna nana gerhana ceramahna asli palsu kuring medek tanes palsu palebah mana palsuna dina ceramah mah jiga nu heueuh nyaah ka yatim nulung nu butuh nalang nu susah tinggal naik nu hajat ka dieu sae ceramah teh kaharti pisan urang teh kudu nyaah ka fakir miskin jelas heuh ayeuna mah kieu we amplop moal dibikeun tuluy urang bagikeun ka fakir miskin kumaha cek kuring hanas datang tuh jadi aslina urang teh saha matak bapak nyebut jujur ka kuring itu teh nuding da sabenerna mah lain kuring nu jujur ngan bapak teu apal bohongna kuring. Bapak dihargaan ku batur ulah ngarasa diri berharga lain bapak nu berharga dihargaan teh naon atuh Allah munian kagorengan bapak. Ibu dihormat batur lain ibu nu terhormat tapi Allah kermunian kagorengan ibu matak urang teu meunang mukakeun kagorengan batur lamun urang mung dibukakeun kagorengan ku batur. Ya mah budak batur baong bibir terenyem ngomongkeun budak batur teu nyaho boga-boga budak boa-boa leuwih edan ti budak batur ngan can kapangih we eta teh da geus nemrak geus kapangih mah pan wirang hanas ngomongkeun nu batur anu urang leuwih gelo kumaha ceuk itu lebok kunaon panon teh loba lalajo batur deuk lalajoan mah tah awak urang sorangan bener hate saha atuh aslina urang tah lamun deuk dibawakanna aslina urang jawabanana Quran innallaha ma'ana hirup geus bareng jeung Allah tah eta aslina jelema nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya demi Allah Pak abdi nana gerhana datang ka dieu nah ieu pangajian jeung Allah teu percaya isuk aya keun deui pangaosan nu ceramahna kudu ustad setempat mungkin teu jamaah ribuan jiga ayeuna geus kajawa berarti ieu pangajian lain jeung Allah jeung naon panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok sok ngaraku sabaraha persen nu jeung Allah ayeuna tinggal tanya nana gerhana eta kitu bebengok maneh ceramahna jeung Allah ulah wara percaya ulem deui taun hareup tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awak nama pangajian hatena mah suudon kieu Pak kacau ya hanas datang ti Isa ngadondoraka
kuat hiji jelema nu alus sangka garoreng kitu. Lamun kuring nana gerhana ceramah teu dibayar tuluy teu datang geus ku Bapa simpulkeun berarti kuring ceramah na lain jeung Allah tapi jeung duit. Lol we ti tukang kumaha lamun emak teu boga duit hayang ngulum salira cing teu iraha ibu jiga nama cenah bulan genep 2020 genep ngan moal dibayar tos pinuh. Iya teh kuring kikieuan teh ulah digenggereukeun Pak make bajuna biasa celana biasa bajuna ge kieu we nah kuring can wani sabab can tepung jeung jelema nu bareng jeung Allah. Lamun Bapak geus tepung jeung Allah angkat kuring jadi murid sok edeuk ngan da ieu mah ditempot-tempot teh can aya jelema nu bareng jeung Allah. Kadang-kadang bareng jeung hawa nafsuna geus salat ujub ria berarti lain jeung Allah jeung ujub. Geus maca Quran lain jeung Allah seserakan hareupeun umum rada serat cing teu kunaon tos ngaos Quran sawewengi lain jeung Allah berarti jeung ria hayang dianggap batur soleh na teu yakin jeung teu sadar. Nabi pernah nyarita 3 golongan nu bakal panggeulana asup kana neraka. Saha eta? Hiji jelema nu mati syahid berjuang di medan danalaga nepi ka maut tapi syahidna lain karena Allah tapi syahidna hayang disebut pahlawan. Jelema anu infak jeung sedekah hanya sebatas hayang disebut jelema bager. Jelema pintar maca Quran, jelema ngaji kana hadis, jelema osok ceramah, can waktuna asup ka surga. Lamun ceramahna hayang disebut ahli ilmu. Tuh. Pan urang teh di dinya keneh hirup teh luhur. Ai surga geus di aku sorangan. Nah memangna surga teh di Logawa. Jauh keneh. Lamun jelema hirupna jeung Allah ta eta aslina manusia. Mata ieu kuring kegian teh hayang tepung jeung jelema anu barang jeung Allah. Beratnya nya mata kula saban geureuh kana baju urang sabab baju lain alat kebesaran har ari heueuh sok pikirku ibu bener sugan ibu jeung Allah ditiungna nyao maknya ditiung badag masih kena ngomongkeun batur maknya tiung badag popolotot ka salaki maknya tiung gede kana gosip beuki nih nu kitu bareng jeung Allah lain nu kitu mah bareng jeung kadorakaan matak wajar tatangga mungan ditiung nah nu ditiung na ge can emongkeun contok aduh geuna tempo bapak-bapak ka dieu pas nyaritakeun bab tiung kuat lebok-lebok jadi lamun ibu rek pasea tah innallaha ma'ana lamun hirup jeung Allah sifat bakal niron sifat Allah saberiji sifat Allah 88 asmaul husna disebutna ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Kudus ya Salam ya Mukmin ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliq ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qahar ya Wahhab ya Rajak ya Fatah ya Alim ya Qabid ya Basit ya Khafid ya Rafi ya Mu'id ya Mudil ya Sami ya Basir ya Hakam ya Adlu ya Latif ya Khabir nepi ka ya Sabur mana hiji weh di awak Bapak aya eueuh lamun eueuh ari urang hamba naon atuh lamun hamba Allah sifatna kudu sifat Allah kanyataan mah urang mah ari bibir ngomong hamba Allah kanyataan hamba nafsu ngagugulung nafsu hirup tah ieu nu hajat alus cek sahalus cek nu alus hate kumaha cek nu goreng nanaeunan hajat kitu har sahebat-hebatna Bapak Ustad nu aya di ieu tempat ceramah anger Pak Ustad pan ku jelema nu alus hate sanajan salah bakal dianggap bener ngan lamun disengareupan ku jelema nu kotor hate sahebat-hebatna pangaosan anger jelema kotor hate mah bakal diangan kacaletotna mata rumus hirup manusia adalah hate ari heuh da awak ieu mah bakal ruksak dialus-alus oge pan baheula mah ibu teh bentang nama jalengka pan aya bentang teu ketit-ketit acan ieu pan 30 ka handap geulis mah 30 ka luhur mah geus eueuh nu ngaran geulis geuning geulis teh lain nu ibu geuning ieu geus robah geulis teh jadi leungit matak ayeuna geus kolot tong sok gumeulis geus leungit geulisna mun aya budak ABG datang kuring sarangeo Pak Ustad nana antep dek gumeulis ge da boga modal geulis ngan lamun ini sarangeo Ustad cekek teu sadar diri geulis teh lain nu ibu harta lain nu ibu, pangkat lain nu ibu, jabatan lain nu ibu, kakayaan lain nu ibu. Manusia mah nol, teu boga naon-naon.
jadi dijadikan, bisa dibisakan, alus dialuskan, pinter ge dipinterkeun, matak lamun manusia ngaku kamana Allah nak bet aya pengakuan diri. Allah. Ayeuna Bapak Kades jadi Kades lantaran dipilih rakyat. Coba lamun teu kapilih moal jadi RT acan. Matak hirup nah mah jeung kudu legeg, hirup mau ukur disebut. Nah nagerhana disebut ustad, disebut kiai, horor ya. Matak tadi gitu ngomong ustad dan henteu nah nagerhana we urang mah. Malahan pupus ngaran ustadna teh era. Nama kejeng era sabab lamun Pak Kades boga gawe mensejahterakan rakyat, lamun Bapak polisi gawe ngajaga keamanan dunia, lamun TNI ngajaga keamanan negara, boga tugas SK-na geus sidik. Tayana ustad naon tugasna? Warasatul anbiya. Pewaris para nabi, hayu urang bawa kana awak urang. Ai nabi ngawariskeun naon? Tahajud unggal peuting, baru sampean ladang tahajud. Urang ngacung, ustad mana nu ngalaman baru sampean ladang tahajud? Lamun mah di dieu aya nu bareuh, demi Allah lain tahajud, asam urat eta. Nya dibawa kana tugasna mah urang teh saha? Bener tuh Bu? Nah nagerhana disebut ustad apa nabi mah ngawariskeun ilmu bager Pak. Ya Rasul aya korma dipetik dibikeun. Ya Rasul aya lauk disair dibikeun. Ya Rasul baju kuring dek jumaahan, ai bersih mah bersih, ngan kieu butut. Kumaha ceuk Nabi? Baju kuring pake ku maneh, baju maneh pake ku kuring. Ta eta nu dibariskeun teh ayeuna nagerhana cenah ustad penta jamna dibikeun moal 2 kali suudona tuh. Kararaco ieu beuki doraka. Tah tinggal tanya ibu teh kuring teh ibu. Lamun ceuk ibu minta jam kuring teh dibikeun, tanya awak ibu. Lamun ibu boga barang anu alus dipentak ku kuring dibikeun moal. Tah sesama jelema pedih tong sok seuli omongkeun. Jauh keneh geuning urang teh kana level darajat bareng jeung nabi bareng jeung Allah teh jauh, matak hirup tong sok ieu teuing. Dibawa kana akarna saha urang sebenarnya. Well. Nya sadarnya keheul atuh da pan eta meureun tugasna ge warasatul anbiya, pewaris nabi. Jauh keneh Pak mata kuring mah geus we tong disebut ustad lah era aya disebut ustad pagawean mah saean batur geus sok hoream. Mata hakikat di luhur aya pejabat, cek saha pejabat, cek rakyat, tong lalegeg pejabat. Nah mah jeung tong legeg, maraneh jadi pejabat teh lantaran dicoblos rakyat. Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Heueuh matak lain rakyat kudu hormat ka pejabat, tapi pejabat kudu hormat ka rakyat. Moal jadi pejabat tanpa dicoblos rakyat. Keur naon dijadian undang-undang tamu? Palebah mana undang-undangna? Kedaulatan ada di tangan rakyat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Geuning kanyataan mah keur silaing ngungkul. Kaharti ya. Tuh, moal disebut jelema beunghar tanpa aya nu miskin, matak jelema beunghar kudu nyaah kanu da moal disebut beunghar eueuh nu miskin. Bari nu miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana nyokot pasaran, aya nu maot pangheulana nyolatan, aya nu maot pangheulana tahlilan. Si miskin tara bauan. Matak lamun dina riungan ieu pangajian aya jelema beunghar pedit ka si miskin, kali-kali si miskin dendam saeutik, maot si eta bikeun paculna mangga nyieun kuburan sorangan. Atuh nya ta eueuh nu nganterkeun ka kuburan tungguan jam 8 jug acolok-acolokan sorangan gitu. Manusia teh butuh kubatur, mata ulah coba-coba goreng jeung mangga emutan Pak. Manusia teh butuh kubatur, mata ulah coba-coba goreng jeung. Ibu mah ketiung menang saha? Menang batur, baju menang saha? Sepatu menang saha? Imah menang saha? Ibu ngajuru leos ka dokter, ditulungan ku saha? Ibu hamil ku saha? Ku salaki meureun, ku batur. Kacau ya. Maunya ya hamil ku batur. Wah picilakaeun ya. Engka salaki bakal ngamuk naon tadi mah jeung ku batur sia ku saha. Pek lah terserah deuk paseal. Naon alasan urang kudu goreng jeung batur Pak naon sok?
lamun lain jelema goreng hate kakara bakal goreng jeung batur ngan lamun jelema nu alus hate moal pernah hayang goreng jeung batur manusia butuh ku batur ulah coba-coba goreng jeung batur kecuali lamun hate geus goreng ka batur kakara goreng pedah batur maju urang teu juga amal kitu ponok umur nu kitu patut mah paingan kolot baheula jararagjag jeung palanjang umurna teh padahal barang dahar teu kajamin panu ayeuna mah sagala dijamin opat sehat 5 sempurna kagenep kudu aya cuci mulut apal beureum apal hejo naha setruk nah zaman bareto jonge jotang babodotan pucuk sintrong leunca takokak aya bogo di ala di beuleum di dahar jaragjag kolot baheula ududna ge udud bako teu pernah ngalaman make jeung digegel reungit da reungit deuk datang ke tinggal niup paeh pan ternyata cagerna hirup manusia gumantung sehatna hate matak lamun ibu hayang sehat enteng sing sehat hate lamun ibu hayang gering geringan we hate loba nganyang gara sok ka tetangga balik omongkeun ka salaki batur mah geus meuli TV batur mah geus ganti sofa batur mah pamajikanna teh diogo kuat dipangmelikeun kongkorong kali-kali mah sing tamat ai panasan teh batur mah geus kawin deui kitu atuh gurasa matak hirup manusia mah eueuh deui hiji we bakal boga tenang mah tumarima boro-boro kana harta boro-boro kana bana moal aya jelema maot teu boga gedong moal aya jelema maot teu boga sawah moal aya jelema maot teu boga imah moal aya jelema maot teu boga mobil nah anu di pikiran teh nu jauh tah jelema bakal maot mah teu dahar Pak jadi lamun deuk bersyukur ti nu leutik ngarah datang anu gede ieu mah anu gede diudag nu leutik sakepapohokeun nah ku ceramah ge mah anu teu ungeuk sok urang teh ngudag gedong ngudag sawah ngudag mobil kalah nepi ka nyawa hampir ti kunclung ieu jelema mah moal mun teu dahar bakal maot tah bersyukur teh ti nu leutik heula ngarah nu gede datang urang mah ngudag nu gede nu leutik kapopohokeun disebut teh kupur matak teu ngeunah we hirup teh awak ibu geus alus antep ieu mah halis geus alus kerok ganti ku patlot pantet teh ngarerepot diri balik ti dieu pas jeung salaki naha leungit hiji bulu panon geus alus antep kariweuh-riweuh meuli 50.000 tepelkeun eluk-eluk ka luhur atuh nempo urang ku jiga nu berat kiceup balik ti dieu teh ieu teh lain desa ieu wungkul meureun datang teh marawa motor gelebug angin badag ti kusruk kana susukan dan nilep panduanana kakara Allah dituding ya Allah lain Allah dudut bulu panon gerasa da Allah mah teu ngarepot dan nu repot ti iwati diri sorangan awak genut paduli ngeus anu genut anu motok tarimakeun cirina salaki nyenangkeun lamun dipoto kieu lain kieu atuh yang dipoto teh nyangigir cinta kunaon ibu nyangigir ngarah ka tempo langsing eta teh penipu nah dina foto langsing nak yeuna jiga deureum nu ditungguan ku hancip mangeusirup mah tumarima nama ke jeung kudu niron batu bener ya sifatna sifat Allah Rahman Rahim nyaahan asihan deudeuhan Al-Ghafar Allah teh maha pengampun tak urang teh kudu muncul sifat asa kampura ka saha ka jelema nu geuleuh nu rujit nu cua nu ngewa tuh rarese Pak waradul wongkul nyebut hamba Allah teh kenyataan mah urang mah ngagugulung nafsu hirup nya mana atuh hamba Allah teh ieu teh nana gerhana kikian teh matak eueuh identitas kuring mah pan ngaran ustad mah urang ge apal udang badag gamis ngangsar sorban ngagaplek ajengan mah kurumuy ajengan kitu teh pan mustami teh narangtung wilujeng sumping al mukarrom coba ka urang ti ditu nepi ka dieu well kuat eueuh nu assalamualaikum daratang bieu ka anu hajat panyete mareta doa ngadon riweuh mareta dipoto tuh jadi teh kuring teh budak ngora Pak keur neangan jalma nu hirupna bareng jeung Allah lamun geus aya bejaan kuring deuk guru kumaha carana hirup bareng jeung Allah teuing nya da kanyataan mah teuing tarawehan kagenep poe paragbag na status Facebook alhamdulillah taraweh ke-6 lancar
Katujuh kadalapan leungit status eureun tarawehna. Berarti tarawehanna teh lain jeung Allah jeung naon kebutuhan untuk status Facebook. Capek ngabandung anu kitu. Capek. Ieu teh kuring teh hayang tepung jeung hamba Allah. Kade urang teh ayeuna bibir hamba Allah ayeuna gugu nafsu. Wah, ku ceramah kieu mah Pak, saha anu teu kasigeuh. Matak nya jigana biheung dipake deui urang mah apa duli we. Da teu nyaranekeun ceramah neangan duit teu, deuk aya nu make pek, henteu kajeun, deuk payu heug, henteu satabodo. Naha, da kuring mah teu hayang teu embung. Hirup mah geus aya nu ngatur ku Allah Taala, lamun hayang dina teu jadi bakal stres. Lamun embung dina dibere moal narima, mata hirup manusia mah teu hayang teu embung. Loba tuh calo dewan-dewan di Cisarua garelo anu teh. Di jajalan teh kitu coblos. Ari abdi darmiluan Pak Kades tina mobil turun da resep kikituan coblos. Ditewak ku dokter palebah deuk disuntik waras cing teu abdi mah. Nah atuh cenah mah jeung coblos-coblosan nurutan si itu edan cenah si itu mah. Nah cing teh kunaon edan nyalon dewan imah beak sagala rupa beak mobil beak tanah beak ditejeh ku pamajikan aya rakyat ayeuna duitna dicapluk nyoblos ka nulian tah jadi nu ngagelokeun si itu teh ieu sebenarnya duitna dicokot beasna dicokot aya nyoblos ka nu sejen tah jadi si itu gelo teh ieu nu dorakana mah tah meuje si itu gelo kunaon si itu gelo hayang coba lamun teu hayang teu embung deuk jadi heug henteu kajeun nah negerahana hayang jadi penceramah henteu geuning eta jadi penceramah apaan kuring mah teu hayang jeung teu embung lamun dibere ditarima lamun hayang lamun teu jadi moal kecewa bebas sih da rata-rata jelema kecewa mah lamun hayang tah ieu nu hajat hayang na negerahana nalika urang teu datang moal teu neluh mah ka urang dah hayang moal teu asa diwiwirang urang teu datangnya da ieu tanu ngacamplingna teh rada gelo panya teh na gerhana bener rek teh si Kusmin geuning geus manusia mah tong hayang tong embung Pak lamun hayang bisi teu jadi bakal kecewa lamun embung kumaha lamun Allah nakdirkeun narek ditolak mata hirup manusia mah tong hayang tong embung geura cicing di nu maha kawasa aturan Allah Taala Allah geus ngatur tong sok milu ngatur kana pengaturan Allah kumaha cek mantenna nana gerhana ge cek rasa ya da biheung jadi penceramah tuh bajuna ge kieu tapi geuning ikun payakun Allah kudu jadi penceramah mah sajawa barat malahan geus 20 tahun abdi kikian teh umur 20 tah ayeuna bapak cobaan keur nya engke mah kami sing ngangsar udang sing badag kumaha cek ibu aduh anyar tobat tuh panya teh dek di ulum ceramah kalah ngomong anyar tobat gitu. Mata hirup tong hayang tong embung tong hayang di mana terjadi moal stres tong embung di mana dibere pasti ditarima tah nana gerhana teh teu hayang teu embung mata bebas deuk payu ceramah pek deuk henteu kajeun aya nu ngulem sabodo eueuh bae nah ada Allah mah geus boga rencana deuk sangsara sabodo deuk beunghar silahkan dunya aya tungtungna punten ibu sangsara ayeuna di alam dunya di akhirat mah ibu nu jadi raja justru nu beunghar ayeuna lamun pedit kana sangsara ku ibu dipake kekesen cicing bisa teu kaharti lamun di dieu jalma-jalma nu hadir di aya jalma sangsara tong nyeri hate tapi Allah mereka keuntungan di alam akhirat nu sangsara mah ku salat bakal ka surga moal ditanya harta di mana dipake naon lamun aya jalma sangsara dipegat ku malaikat di mana harta dipake naon tinggal jawab teu boga tapi sabalikna keur jelema beunghar teu cukup ku salat bakal dipegat di mana harta dipake naon deuk naon jawaban lamun nu beunghar bager ka nu miskin nu beunghar bager ka si yatim di mana harta dipake naon urang mah balem jempe itu nu bakal jadi saksi Gusti abdi saksina hartana dibikeun ka abdi Gusti abdi saksina hartana dipake ngomean imah abdi urang teh salamet hisaban da itu jadi saksi ngan keur jelema beunghar pedit wilujeng tah engke di akhirat ditanya di mana harta dipake naon jawaban sarua dipake fakir jeung miskin nolol si fakir miskin ti surga wadul Gusti dagor bebengokna tuh kade ieu teh dunya mang ngaran dunya tempat ujian sing wawuh nepi ka alam engke ngaranna alam akhirat aing ngagugulung dunya wungkul mah teh lah rieur jelema mah
bakal tepung jeung alam padang poe panjang negara Tanjung Sampurna matak jelema beunghar kudu bager kanu miskin engke si miskin jadi saksi harta urang ngan sabalikna nu beunghar pedit punten si miskin moal teh ngecekok-cekok teh kana hulu teh oh bongan sia aing ngeclok jadi teu mere kalaka dititah ka Bang Emo kitu teh kan matak asup Islam teh sahadataini ashadu an la ilaha illallah abdi nyaksi teu aya deui pangeran angin Gusti heueuh tah hirup bapa teh kudu kasaksian ku batur hirup kuring kudu kasaksian ku batur mun kuring nyaritakeun sodako ibu teh kudu lalajo sodako kuring pan ieu mah karek ngomong sodako tong ka uih engke beres nu bakal sodako lainna gerhana nu hajat dan kita beres ceramah teh bakal tuturubun aja tedus ongkoh amplop ongkoh panu ngomong sodakohna mah kuring tapi nu ngalakukeun mah geuning nu hajat heueuh dak ditampa da butuh atuh jadi kuring mah karek bisa ngomong nu aslina mah tuh nu hajat tara loba ngomong pasti sodako kumaha mun teu bae ridho ngan kuring ka dieu mau mobil dorong nu hajat mobil urang nepi ka Bandung daripada paeh ongkosan atuh teu kudu riweuh hirup nya habis sih batak kunci hirup hate keputusan ge kudu keputusan Allah aya nu mawa susah urang naon lain keputusan Allah nu mawa susah mah keputusan nafsu keun ieu mah nu hajat teh jelema aya deuk nabeuh wayang golek 7 tinggi boga duit ngahibur warga pek deuk nabeuh Ade Astri disilahkan deuk dangdut 12 poe mangga nu hajat mah loba duit nganu keur kokoro bari sangsara tong sok hayang bisingkeun nuding Allah keur hajat nabuh dangdut nabuh bajidor joget luhur panggung bubar hajat 2 poe jebleh di masjid pala bade ditanya nah kunaon sih teh kamari bungah kuat joget ene jebleh kieu takdir Allah bubar hajat ke di hutang nah nuding Allah lain Allah nu salah maneh loba teuing kahayang ngan lamun keur nu hajat silahkan da aya da boga nah kuring bisa nempukeun nyebutkeun boga nempo imahna ge jelema aya kahartos ibu jadi randa ngora-ngora budak jadi korban aya Allah dituding dolim ibu teh ka Allah urang teh pahirup teh loba dolim ka pangeran teh nuding wae jadi randa ngora-ngora budak jadi korban nu dituding Allah lain Allah nu salah ibu nu goreng adat lamun pas ya kasalaki lah dasar bebeakan si Bagong gitu dasalaki gitu hayang pamajikan nyebut Bagong kasalaki nya dah hayang dihargaan kumaha ceuk bapak pan bapak pinter naon mana nyebut Bagong berarti sabeuting aing hees jeung bikangna kumaha ieu beuki ngamuk pak lol budak mama Bagong bapak Bagong ari abdi ya anak begu jang rag-rag talak budak korban nu dituding Allah teu sadar kana kalakuan sorangan maknya aya Rahman Rahim Allah kitu kahartos ya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha manusia mah tinggal pilih deuk cicing dina jalan lempeng pek salamat deuk cicing dina jalan bengkok pek lain ku Allah urang nu milih matak ibu cerai budak korban lain ku Allah ku adat ibu coba lamun hirup bareng jeung Allah ala bidzikrillahi tatmainul qulub hate bakal jongjon lamun hate ngait jeung pangeran ibu amak kasalaki ngaran-ngaran bareng jeung Allah berarti wirid nu bakal keluar lain Bagong amak kasalaki pek hoak tagogeun beungeut ibu kana beungeut salaki subhanallah alhamdulillah Allahu akbar la ilaha illallah amak kene bari cekek yasin pan salaki teh pangadon nyampeurkeun bari nangkep maca ayat kursi naha da disangkana jurig cai asup cabut duit 2,5 juta bikeun ka pamajikan jawab ku ibu shadaqallahul adzim duit menang budak teu korban itulah manusia nu barang jeung Allah matak sing jero ngahartian ala bidzikrillahi tatmainul qulub teh sing jero ulah sebatas di dieu wungkul atuh pemuda di dieu diajak gelut ku pemuda seberang bareng urang jeung Allah nu meunang di bangkol nu eleh ngarengkol coba lamun hirup bareng jeung Allah ngelehan meunang urang ieu mah so jago pisan gelut jeung aing di lapang batur eleh morongkol urang eleh urang menang di bangkol saha nu keok dua nana coba lamun saurang elehan
tah matak innallaha ma'ana teh berat bobogohan ibu jeung nu kasep bari beunghar ai jadi jeung nu petot bae ada geus jadi kaputusan Allah da Allah teh mah uninga kana kaayaan hate ibu kunaon teu dibere nu kasep bari beunghar moal kuat hate ibu lamun boga salaki kasep jeung beunghar telat balik di baeudan WA na loba dipariksa nah timuruan jadi awet rajet da kasep da beunghar coba nu petot deuk balik heung teu kajeun jongjon kahartos init-initan salaki jeung pamajikan jeung nu kasep bari beunghar caritana deuk ka mall meuli tiung denai baju denai HP Oppo kurumuy budak parawan rag-rag lipstikna dicokot ku salaki ibu neng ieu lipstik kumaha ceuk si neng nuhun bapak kumaha ceuk bapak sami-sami mah bade tiung denai sami-sami mah bade meser sena sami-sami mah bade baso sami-sami tina kata kunci sami-sami nepi ka pesea 7 poe ari ibu damah naha kasep beunghar timuru datang coba jeung nu petot boro-boro lipstikna deuk dituturkeun nepi ka imana jor geus teu butuh aing mah juk kawin jeung si itu juk matak sagala rupa ge hirup teh ngandung makna jeung ujian bener ya mana hirup bareng sifat Allah kahayangna kahayang Allah tuluy kaputusanna ge kudu kaputusan Gusti tah kakara disebut hamba dari kenyataan orang jadi hamba saha tah hamba nafsu batur beunghar amok batur maju keheul batur meuli mobil ratu lieur sia eta mah nah aku panasna urang ka batur harta batur bakal jadi nu urang moal nu aya ge urang ngadon capek hate mata hirup judulna tumarima kunci hate nol aya nol kosong matak pamimpin baheula disebutna siliwangi silih sengitan jeung rakyatna nol pamimpin teh kudu nol deuk dieusian ku kepentingan rakyat kitu tah pamimpin mah kudu nol saha nu ngeusianana kepentingan rakyat eta nu disebut pamimpin lain dieusian kepentingan sorangan rakyat antep cenah nol waniannya bae da eueuh pejabatna ge da lamun aya mah urang ge hoream ngomong kieu nol jelema nu nol sumberna dua ikra bismi rabbikal ladzi khalaq geura baca ku anjeun dua ayat Allah anu berbeda hiji ayat Allah nu tertulis Quran ngaranna dua ayat Allah nu tercipta alam dunia disebutna umat Islam di Indonesia pinter maca Quran ngan teu bisa maca alam nu akhirna hade na agama ngan seuseut ekonomina pinter maca alam tapi teu bisa maca Quran ekonomi alus ngan sombong ka dituna mata keur umat Islam mah kudu duanana Quran pek buka alam ge pek baca urang Cina nepi ka beunghar pira kadar mikiran reungit datang urang Cina nyieun obat nyamuk bala leunghar Pak ku obat nyamuk mikiran reungit pan bangsa urang mah aya reungit ditonyokan bangsa Cina datang ka laut ditempo aya budah lautan ditalungtik ditaliti ternyata keresek anu aya di bapa keresek nu aya di ibu dijieun ku urang Cina tina budah laut pan urang mah ka laut teh meakeun duit matak balik jebleh batur maca alam urang maca Quran pinter maca Quran sahurup salah jelema geus rame salah ta maca Quran tapi urang teu sadar aya bacaeun nu kadua alam kunaon batur geuleuh ka urang rujit ka urang cua ka urang punten da urang mah tuh karek jadi orai hirupna apan orai teh ganti kulit ngan ngaran anger orai tah pangaosan urang teh punten ulah ukur ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad ari hate teh ganti-ganti orai ge bisaeun ganti kulit ngan ngaran anger orai karek ganti tiung ganti baju ganti majelis ganti ustad ganti ngaran punten ari hate ganti teh nu kadul anger nu pasti ajeng tetangga anger nu pedit anger pangajian ge anger ngaji nu mana nu keur pigawe ku asa mararenah ieu caritaan kali-kali mah ibu teh ngareneng jeung hayam ngarah teu ngarasa geulis hayam ngaranna sato tapi tina sato eta kabeh ge berguna
buluna jadi kok, dagingna sumber gizi, nogna sumber vitamin, teu kotokna eger aduk, tulangna apaan ieu kaum seblak. Tina hayam kabeh manfaat. Coba ibu, naon nu dimanfaatkeun tina awak ibu? Panon pakai popolotot, ceuli resep ngegosip, bibir ngocobrot ngomongkeun batur, untung tadi kutuk jadi hayam oge. Ti kotok hayam sakarungna 15.000 Pak. Di dieu cenah melakna melak ke semek, apaan adukna mah ti kotok, coba ngemek ke semek, aduk kuno aduk ibu, garing tah. Matak lamun manusia tanpa jeung Allah eueuh hargaan. Matak disebut we hamba Allah, tah hirup manusia berharga teh lamun hirupna geus jeung Allah. Tah kaciri we doma kencarkeun nu lapar, doma lapar dikencarkeun, nu dicokot daun sampe. Coba manusia lapar ngencar, wah daunna didudut, betina diala, jerona digoreng, kulitna dihakan, pagerna dilewek, nu bogana dikadek. Ulaika kal an'am balduhum adol. Manusia nu ngaguguh hawa nafsu leuwih ata adol tibatan satu. Bener? Nah, situ percaya atau piraku kudu didudut jeung akar-akarna ceramah teh. Asli. Tangkal kawung paingan ku pada dimulyadi tatangkalan sok dibakutet ku kaen. Lain penyembah tangkal pada dimulyadi teh tapi ngajaga tangkal. Nah, sabab konsep alam dirinya terjadi tuh tangkal kawung, akar kawung, godog ku ibu, 2 gelas jadi 1 gelas. Ternyata pencegah penyakit ginjal. Iraha kolot baheula cuci darah. Naik deh karena tangkalna bisa dipakai jembatan, pangkuat-kuatna ruyung kawung, bangsat ge sieun, bisa percaya bangsat datang dagor ku ruyungna grasok. Jerona kawung aya anu lembut bari leutik ngaranna aci kawung, dawet disebutna. Teu ngarepotkeun sabab di luhur ge aya penghasil gula, aya leungeunnan disopak nyakselakan cai ngaranna lahang, ditaheur ngaranna wedang, langsung diantep jadina peut, tina peut jadi gula, tanclepkeun ka dinya, gak campurkeun jeung aci, dawet ngaranna draos amis tiis. Atuh bisi buruan bala, bawa nyerek kawung. Pan ieu geus uduk hajat, ngadudutan daun kawung, janur ngaranna. Ku padedi dibungking eta tatangkalan ku kaen, maknana lain nyembah tatangkalanana tapi ngajaga alam supaya aya kasaimbanganana. Weh. Aduh, sing nepi ka dinya atuh ka harti teh. Ngarah teu gampang geunggeurehan. Da dimulia di mah penyembah tatangkalan. Maneh ah lieur. Oh, itu tuh dia nukur skala aturang video pada dia bawa ke barak tuh. Tuh. Sok emutan ku ibu bisa percaya nya. Urang teh manusia teh ibarat sawah, Pak. Dina sawah aya tutut, dina sawah aya belut, dina sawah aya eceng, dina sawah aya jukut. Panu dipelakeun mah pare, tapi nah anu teu dipelak jadi. Nah, anu teu dipelak jukut melak pare tapi nah jukut milu hirup. Bapak nyieun imah keur pamajikan tapi nah cucurut milu sare. Nah awak bapak teh ibarat sawah, awak kuring ibarat sawah, awak ibu ibarat sawah. Allah teh nita ka surga urang teh napi narakaeun datang sorangan. Jeung mahal naraka deh. Eueuh jelema ka masjid kudu mayar. Coba judi mayar teu? Mayar. Jinah mayar teu? Nah, kos nu apa? Wah, silah sabaraha ibu teh. Tuh, cek si Akang itu jinah mayar tuh, mayar sabaraha 7,5. Urang jadi curiga, iraha Akang ka ditu. Urang mananya teh kudu nyaho. Jinah mayar, judi mayar, sagalur pamayar, tapi nah hawa nafsu ngadorong ke arah dinya. Salat teh mayar, ngaji teh mayar. Tapi nah jelema hese mahal neraka teh ngan ibarat sawah nu dipelak adalah pare tapi jukut milu hirup. Pare oge jadi nu bener tungkul nu jucung bea ku piit kieu. Sifat manusia teh nu aya ilmuan mah Pak tawado. Ngan lamun jelema ilmuan punten asa aing pangbecusna wae hirupna teh. Teu ngahargaan ka batur teh. Itu salah kieu lain kades teu ecreug. Teu balik sia atuh jadi kades 2 poe bengek tah. Manusia mah kudu silih ajenan dina tugasna masing. Tuh Bapak polisi nagog ayeuna pangajian teh ngahargaan ka kuring. Atuh kuring kudu ngahargaan ka anjeunna. Sebab jadi polisi mah pendidikanna disiplin tinggi.
sabab boga perjanjian ngaranna Catur Prasetya. Lamun TNI Sabta Marga laras banyak. Untung bener. Lamun salah sieun di kieu. Catur Prasetya Bapak polisi, lamun TNI mah Sabta Marga. Mata Bapak polisi pendidikan lagi militer, ngojay di bakutet, gebrus, nyekelan bedil, urang mah hoream teuing. Nyekelan bedil kudu nembak, hoream. Mata polisi mah bobog daweg gede sora. Nah, apaan tugas ti nagarana ngajaga keamanan negara nu di singarepan penjahat. Matak naik na pangkatna Bapak polisi lamun geus bisa nyokot penjahat. Matak di luar penjahat ditewak, di jero mah nuhun nya karena maneh aing jadi naik pangkat. Ya, matak Bapak polisi mah nyaah ka penjahat teh. Nah, makanya nyaah moal naik pangkat teh bisa newak si eta. Sebagai prestasi tinggi nalika polisi bisa newak penjahat. Atau carana angkat tangan. Coba lamun polisi kieu angkat tangan. Komo deuk newak polisi tewak. Aing mah dirok ka ditu Geus teu katembong wibawa nagara teh. Sabab wibawa nagara dititipkeun ka dua lembaga, hiji TNI, dua polisi. Matak loweg daweg gede sora. Wibawana tah wibawa agama dititipkeun ka ustad. Matak lamun ustad jeung ustad pasea leungit wibawa agama. Ragrag Islam teh luhur. Lamun ustad jeung ustad pasea leungit wibawa agama, murag hareupeun agama sajen teh naon Islam teh kitu. Oh, demi Allah tah. Jeung naon nu dipake alat pasea teh naon sok dipikirkeun. Naon nu dipake alat pasea teh naon? Ngan sakadar ngagugulung nafsu sebenarnya. Batur keur salat, urang keur salat, tong sok dakwah kanu eukeur, dakwah mah kanu encan. Teu ieu geus salah ieu teh. Ngajak pengajian kanu osok panutara matara disamper, sok ngaku. Heuh ngararaco teh kitu petat. Lamun TNI mah sarua matak muspika lamun di bidang pemerintahan aya muspika, aya kadesna, aya babinsana, aya babin masna. Tadina upacara wibawa negara katempo ku polisi di bawana ngahormat bendera ge ku polisi mapan katoong wibawana teh. Obodo sang saka merah putih orwo rok katempo wibawana coba lamun ku lebe matak palebe Pak Ustad mah tong kikituan engke bagian panungtungan na doa naha pan wibawa agama mah engke. Atau tugas TNI maca undang-undang jeung lapor upacara peringatan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun siap laksanakan. Mata Pak Kades cocok laksanakan. Tong kakokop des hoak deui si eta teh. Coba lamun ka ustad lapor moal teu ngadeg-deg aing ku si eta. Mata ustad mun bisa tong hayang jadi kades bisi kakokop. Keun antep bagian kades, antep cenah ku kades, pek Pak Kades saumur-umur jadi kades kayaknya lah. Ngarah rakyat teh diadu wae ku politik, antep cenah tuluy jadi kades. Tong dipilih engke angkat teh, sok dituluykeun gitu lah. Matak macan Asia teh 35 tahun, sama macan Asia Presiden Soeharto teu pernah rakyat diadu-adu ku politik. Ya Pak. Sok emut kumaha ayeuna 5 tahun ganti 5 tahun ganti. Zaman ibu mau pendidikan S Memet apal, Harmoko apal, Menteri Penerangan budak ayeuna sok tanya menteri naon nu apal. Teh nyarahun. Da loba buta ganti atuh. Lara sepuh. Iwal ti hiji nu minang diganti teh harga beas. Tapi da urang Majalengka mah kamari ge pan paha Pak Prabowo ka dieu abdi ge lalajo jeung Pak Deddy Mulyadi lalajo. Panen raya di Majalengka penghasil beras jadi ya 3 penghasil beras Cianjur, Karawang, Majalengka. Aduh gagah euy Majalengka penghasil beras gelo eta Majalengka. Aduh Bandung mah penghasil peuyeum Bandung. Matak lamun Bapak hoyong peuyeum sampe ka abdi pesen ngan abdi kudu pesen beas ti dieu. Nah pan penghasil beras mah Majalengka matak Prabowo sumping ka dieu teu datang ka Bandung da penghasil peuyeum Bandung. Asli otak abdi mah nah apal penghasil beas tiap ceramah ka Majalengka mawa sakarung. Ngan teuing ayeuna teu apal nya lamun
Hanas disebutkan Majalengka penghasil bias tuluy enak ceramah teu mawa kumaha lamun urang ditunanyakeun ti mana bieu ti Majalengka pan penghasil bias na teu mawa ateuing teu mere udah kitu we urang atuh nu hajat teh kokoh tetengan cicing anu hajat mah cicing tong riweuh nitah we anak buah kadang-kadang manusia juga sawah maka jeung aya tutut dirasa jempe sia teh tutut cicing ditoel morongkol pelenung beteungna eueuh bapaan si tutut sia matak baheula ge aya bahasa Sunda disebut lungguh talung kasar kain kasur tibra kulem daripada lemes tapi kulit limus borok sararea tutut aya deui belut gawir belut gawir aduh dicabak teleur babari ngaliang sia teh loba janji eueuh bukti loba baos nyorocos eueuh bungtos belut sia mah nah ada urang ngomongkeun belut tapakuraneun lamun jelema geus bisa maca alam urang teh saha Pak lemah dibandingkeun jeung nanaon ge lemah matak manusia disebut hamba Allah teh lamun ngagugu kahayang Gusti Allah nyokot kaputusanana kaputusan Gusti kakara disebut hamba Allah matak cekuring sok silih ajanan Bapak Polisi Bapak TNI TNI tugasna maca undang-undang dasar hohoakun Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai perikemanusiaan dan peradilan dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Kabayang teu lamun ku ustad macana mau tuh kikiwan heula unang mengke ustad mah ditungtung bagian ngadoa katempo wibawa agama tak berarti kades butuh ustad polisi butuh ustad TNI ge butuh ustad butuh naonna butuh doana matak polisi butuh ustad TNI butuh ustad kades ge butuh ustad sok lamun duk nyaralon ka saha datang minta doa ka ustad matak lamun polisi jeung TNI jeung kades butuh ustad geus jaradi tong sok mapakeun ustad garenanya ya bahasa aduh matak urang mah lamun aya nu nyalon hayang jadi dewan cenata doakeun moal waka ngadoa nah sieun teu kaharti jadi kekeh darajat agama nu paling luhur ustad matak ustad tong sok kokoro teuing mah kejung hayang jadi kades antap lah bisi lain bagianana apaan Pak Kades mah kudu jadi siliwangi silih sengitan jeung rakyatna sok urang tanya ti ditu nepi ka dieu ieu teh warga Pak Kades cing kuring nanya basa Pak Kades nyalon nah kabeh nyoblos ka Pak Kades kabeh henteu cirian Pak Kades henteu cenah tah ieu tah golongan ieu tan henteu teh tangke mah bubar ti dieu ngawangkong jeung kadus ngawangkong jeung sekdes tah ieu rarai anu teu nyoblos teh tempo engke mah bisi menang ruti lahu coret buru-buru bisi merenang BLT tanya heula nyoblos kuring teu nyoblos mane mah alus tah dibere BLT nyoblos henteu mundur tapi pan Pak Kades teu kitu itulah ngaranna siliwangi silih sengitan nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring bodoh boloho gelo kuring salaku kades nu bakal jadi tameng terdepan kermelaan rakyatna itulah ngaran pamarentah bawa nu hajat ke kamari bawa nyoblos ke Pak Kades buah henteu nya lamun misalkan nu hajat teh nyoblos ke Pak Kades tapi diulem geuning Pak Kades datang tah berarti geus boga pamikiran nu nyoblos rakyat kuring nu teu nyoblos ge rakyat kuring kuwu di dia mah kuwu beda bahasa teu abdi mah kades di dia mah kuwu kuwu awedak atuh ceramah di Bandung ge kuwu jadi boga bahasa anyar kuwu aya teu abdi mah da kades Pak teu abdi mah kades kepala desa ai kuwu naon kukuwu Pan kudu aya singkatan RT rukun tetangga RW rukun
warga kadus kepala dusun, kades kepala desa, ai kuwu. Jadi kuwu. Oh Majalengka mah ka kades teh nyebut kuwu. Bae atuh isuk deuk. Ngan lamun di Bandung ceramah kitu moal kahartieun, wilujeng sumping Bapak kuwu. Meureun naon ai maneh. Oh kuwu. Lamun Jaro mah Banten apa? Banten mah Jaro. Di dia mah kuwu. Oh bahasa anyar euy. Pengalaman pertama tawawuh jeung kuwu. Aduh. Sok sieun salah ngomong kuuk. Yuk orang bawa karena hirup alam orang. Jadi ternyata alam teh bacaun. Bahkan keur jelema nu kosong, boro-boro mah ti sato nu alus, boro-boro mah tina tatangkalan nu alus, anjing sekalipun bakal guguru sanajan kapangkat anjing. Cicing rahese. Bakal guguru sanajan kapangkat anjing. Para ulama nyieun kitab ngaranna Kitabul Gumarom, jilidna jilid kahiji, babna bab toharoh, toong hadisna nomor kahiji. Lamun kalamot kaletak ku bibir anjing, kumah ku 7 kali kalayan make taneuh. Tak aya dina Kitabul Gumarom jilid kahiji babna bab toharoh. Bawa kana ilmu bapak, bawa kana ilmu ibu, bawa kana ilmu kuring, naon guruaneunana, sanajis-najisna baham anjing masih kena bisa dikumbah ku 7 kali kalian make taneuh, tapi najisna baham manusia mun geus nganyerikeun hate batur, leungeun paantal awak padeukeut hate rujan saumur-umur cai, mana nu bisa nyeuseuk kana kanyerian batur. Sanajan tina pangkat najis aya pulungan mah cokot. Matak dina agama tong diheulakeun ku karesep, tong diheulakeun ku kangewa. Jelema nu resep ngomong goreng ge jadi alus, da resep. Jelema ngewa ngomong alus ge bakal goreng, da ngewa. Gus Miftah ceramah sajam kacaletot 1 menit. Pan lobana jelema ngewa kanu 1 menit. Ya. Padahal Allah mah boga rencana naik darajat tukang es. Ngan ujian keur Gus Miftah. Sakelas Gus Miftah anu masagi elmuna keukeuh keuna ku kacaletot. Komonana gerhana teu gablek elmu. Kacaletot wungkul, matak lamun ibu neangan kacaletot urang, wah geus bahaya. Matak abdi mah lamun dina pengajian aya tukang es tara direret, sieun kacaletot. Kan untung di dieu mah eueuh. Pan rencana Allah mah beda, Pak. Ngangkat darajat hiji jelema kadang-kadang ku hinaan. Ngaragrageun darajat jelema kadang-kadang ku wani ngahina. Kajeun pangkat jelema masage ilmu resep ngahina batur mah murah we dirina. Laras ieu teh. Atau jelema nu kosong bakal nyokot tina alam perbedaan pan ustad teh barareda sepuh. Komo abdi mah aing mah beda pisan Pak. Asa gagah keneh Pak Kades, matak untung teu pahili oge. Poho. Palingan Pak Kades rada hare-hare disebut Kades kuwu atuh. Asa gagah keneh Pak Kadus jeung Pak Kuwu make jos, kopea untuk uyuhan teu pahili. Tapi alam perbedaan ieu ulah pernah jadi perdebatan. Al ikhtilafu bainal ummati rahmatan. Perbedaan di antar umat kami kudu jadi rahmat, ulah penyebab jadi laknat. Ya. Oh nyata mamah hayang ngulum ceramah teh anu bari curhat, tak ulemna tong nana gerhana, mamah dede. Da eta mah bagianana. Mamah dan aa curhat dong, iya dong, mah caroge abi mah nya burutnya tuh usaha pan ibu sok bebeja ka ditu. Pan jawaban mamah dede mah simpel, datang ke RT jeung BPJS sopak bebengok etana. Da eta mah lain urusan agama tuh burut mah nih. Mama nyata ngulum ceramah teh hayang anu pinter Quran jeung hadis, nahwu jeung sorof, bahkan ilmu tafsir Al-Marogi, Ibnu Katsir eta mah aya bagianana saha Ustad Adi Hidayat di Banten. Mama hayang ngulum ceramah teh nu bari rada heureuy saeutik Ustad Abdul Somad. Mama hayang nu pinter ilmu sejarah Gus Muafik ti Jawa. Mama hayang nu keur viral jeung tukang es Gus Miftah. Mama hayang nu lentong Aagim ti Geger Kalong. Da Agim mah lentong. Saudara-saudara yang budiman, alhamdulillah ya Aa bisa hadir di Majalengka. Bagaimana ibu senang berjumpa Aa? Ya ibu senang tapi Aa yang kurang senang.
Nah geus kalawat kieu. Hidup itu harus banyak berzikir sama Allah Ta'ala ya. Orang banyak berzikir hatinya akan tenang. Orang kurang berzikir kurang tenang. Dan orang tidak berzikir tidak akan hidup tenang. AA sadar ini bukan panggung AA, tapi ini panggung AA Nana. Jadi AA mohon pamit. Karunya kanu hajat kudu ngamplop kaduaan. Ari jatah saurangeun eta ge meureunnan. AA ge mah lentang. Anya tak mamang ulam ceramah teh. Hayang anu bari nyanyi oma. Roma Irama dakwahna sambil bernyanyi. Silahkan sacarana angka 10 ge lamun dihitung bakal beda. Cek bapak 5 tambah 5. Cek kuring 6 tambah 4. Cek bapak polisi 7 tambah 3. Cek ibu 8 tambah 1. Cek kubu mah 8 tambah 2. Kenapa urang pas saya kucara hasilna mah geuning sarua. NU Persis Muhammadiyah salatna mah karena Allah pak lain karena nafsu. Aduh. Keheul. Angka 10 sok hitung. 10 tambah 10 5 tambah 5 7 tambah 3 8 tambah 2 genep tambah 4 salapan tambah 1. Berbeda cara berbeda jalan tapi hasil tetap 10. Aya NU aya Persis aya Muhammadiyah silahkan dah hasil nama sama 10 keneh Islam ikaneh Islam tah rada meureun keuna ya ka harti pisan nya Bu. Mama hayang nu bari nyanyi mak ceuk teh Roma ieu mah da wana bari nyanyi moga jeung di Amerika aya pirang buukna orang asing asup Islam tina naon tina lagu katakan Tuhan itu satu Tuhan tidak beranak dan tidak diperanakan la ilaha illallah. Oh, penggemar dangdut gini Roma maka jeung aya lagu Roma Irama geuning derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena hartanya. Derajat manusia di sisi Tuhannya bukan karena pangkatnya. Koreh ku Bapak Ustad. Inna akramakum indallahi atqakum. Nerangkeun agama ku lagu eta dalilna. Ngankeun eta digeunggeureukkeun da bagian oma, da urang ge nurutan oma moal payu da goreng sora. Matak Roma Irama mah boga level raja dangdut. Da cenah baheulana labuh tina panggung make nada. Talamun Bapak polisi, calon polisi labuh teh juga gubrak. Aduh. Roma mah gubrak. Aduh. Oh meureun atuh teuing teuing asli teuing teu. Matak lamun Bapak polisi ditah nyangu ka istrina geura nyangu geus burit. Ustad mah lain kitu Umi tos nyangu. Teu acan abi wios urang puasa we. Matak polisi mah genut, Ustad mah begung. Da loba ngelehan atuh. Ngomong TNI mah geura nyangu siap 86 tuh. Matak beda-beda apa manusia teh. Jadi rek neangan nu sarupa mah hese, bener. Tuh. Nana gerhana lamun jadi kenek da alus atuh. Gede suarana Bandung Majalengka Cikijing 2 deui alus coba Roma Irama nyebut Cikijing 2 deui nengang urang dia bari heureuy Al-Fatihah ngadon tawasulan manusia dijadikeun ku Allah satakdirna samilikna matak urang tong sok hayang ancrug kana takdir batu takdir urang ge teu nya. Bener Bu? Ada ibu aya kahayang teh hirup? Hayang naon? Hayang naon? Lamun rumah tangga hayang naon? Sakinah, mawadah, warahmah. Lamun boga budak hayang naon? Soleh, solihah. Papan Yunatan itu. Tahu urang buka heula. Ibu rumah tangga hayang naon? Sakinah, mawadah. Punten sakinah lain tujuan, Pak. Sakinah itu lain tujuan, tapi sakinah itu sifat. Mawadah itu lain tujuan, tapi sifat. Warohmah itu lain tujuan, tapi sifat. Nah geus kacape tujuan lamun tanpa sifat da moal. Pan ibu geuning sing sakinah, mawede, warohmah, sing tadi ibu rana, nah ka mana salaki cerai. Eueuh, sakinah teh geuning mah nya jadi rana. Jadi sakinah mah sifat, Pak, keur menuju kana arah tujuan.
Jadi sifat teh kieu, lamun salaki ibu teu usaha, sing ngarepan ku sakinah, sing ngarepan ku sifat jongjon. Ayah keun bae libur saminggu mah teu usaha, teu nanaon teu boga sawah da urang teh masih nyawa, teu nanaon teu boga sawah teu nyawa oge nu penting boga beas, teu nanaon teu boga beas ge nu penting dahar, teu nanaon aya teu dahar ge nu penting boga tanaga. Jongjon teh kana hate salaki. Coba ieu libur saminggu molor wae atuh meuni. Tah geus lain sakinah teh Pak. Dek nepi kumaha kana arah sakinah lamun sifat jongjon tamatak sakinah teh tentrem jongjon sing jongjon nying hareupan musibah hirup ujian hirup dengan kalimat jongjon pikiran jernih hate tenang pikiran teu kalut jongjon. Jadi sakinah teh lain tujuan tapi sifat. Bapak nying hareupan pamajikan baeud sing jongjon. Bapak ngarepan pamajikan baeud sing ngarepan ku sakinah sing tenang. Gek diuk kunaon baeud. Nyao sing tenang keneh sing tenang baeud. Rumasa urang salaki maneh tiba heula nepi ka ayeuna rumasa can bisa jugemakeun anu jadi pamajikan. Hampura bisi aya kasalahan tina ucap tekad jeung lampah. Dari cita-cita mah hayang we jugemakeun pamajikan ngandalah di kumaha da urang teh sidik jelema teu boga sing jongjon da lee hatena. Ieu mah keur baeud kunaon sia bagong baeud wae. Wah, ngabret teh Pak, ngabret. Boro-boro sakinah nu aya ge tong terang bedog tah. Nya sakinah teh lain tujuan tapi sifat. Kahartos. Da jeung sabenerna mah lamun pamajikan baeud Pak deuk nyontohan anak Pak. Engke turunna mah jadi kabudak soleh teh. Lamun pamajikan keur baeud da lalaki nu alus mah lain juga ngamuk lain. Toong padaringan kosong beasna meujeuf pamajikan baeud ragamang kana lipstik ditempuan geus dicokelan ku bilik meujeuf baeud ditempo wedak geus dekok tengahna meujeuf baeud cabut dompet nu ibu gegeletekan 5.000 ai kabutuh gede meujeuf baeud can nu nagih rabeng jadi bapak nu salah teh geuning gek mah hampura aya ieu teh acis 2 juta langsung nu keur baeud nangkep lain teh tadi tuh juk keprok Pak. Ngan ibu oge lamun hayang salaki gitu kudu kumaha heula atuh. Tenang kitu. Ayo salaki hayang ngajamin ka manehanana ai geus dijamin yai tara bisa syukur ka salaki. Panda hayang boga budak soleh teh prosesna ti indung jeung bapak tak darengekeun ya. Salaki balik usaha pamajikan mah wayahna ulah loba ngablu cicing di imah lain bebeja arisan ayeuna kana Bang Emok teh. Maka jeung arisan ayeuna limaan maka perjanjian bikin kakak jeung KTP aku bersumpah dan berjanji lamun tina limaan hiji teu kabayar nu opat kudu tanggung renteng naha apal pernah ngeclok kudu kumaha tuh ibu lamun hayang boga budak soleh prosesna aya di ibu balik salaki ti panyebaan cicing lalawang panto rengkuh bapak geuning sumping lain kieu wae atuh cekelan leungeunna ngesun tangan salaki cicing nabang barung cokot saya nu tiiskeun bae teh make gula bikeun ka salaki bari pupuntenan deuk nyontohan anak pan bapana cai teh cai teh gula-gula acan suruput ku salaki diinum katempo jiga nu amis ternyata nu amis teh lain gula naon budi ibu ka salaki kajeun teh manis nu dibikeun ai baeud mah hayang nyeblok tah bener Pak tenang Pak urang mah kaum lalaki pemenang lah tenang geus dibere cai bapak beli teu acan netepan ta ieu anuk ieu odol ieu sabun ulah nepi karek mani kokot tetengan neangan sikat nu hiji digogoreng nu hiji digegel ku ucing sabun diome budak jangar deuk mani geus lieur matak loba jelema maot di WC teh lieur ku ibu teh geblus salaki ka cai beres mani papageun ku ibu ieu sarung ieu koko ieu kopiah beli bapak teh acan netepan teu ka masjid teu naon tos 2:30 beli isin mah tah aya sejadah kebutkeun ku ibu degul salaki salat beres salat kulibat ibu ka hareup deuk naon nyuuh nalahunan salaki lu atleet ke sangoprot nepi ka salat telat melaan saha melaan ieu toh heula atuh da lalaki mah saha nu dibelaan deui Pak salian teu ieu tah greget aing mah da tuh ya pok nyarita ibu teh pernah ngalaman sekolah SMP jeung SMA
diajar balik nyarita ka salaki nyuuh nalahunan salaki bapana puputon kemang kedaton buah kolbu cengceman jiwa akang teh hormateun abdi dameun abdi tibareto nepi ka ayeuna rumah sa pamajikan can bisa nyugemakeun nu jadi salaki hapunten kalah euleheuk tandana henteu teh ditempo teh kadon kieu we nah dari reretan teh eueuh tak komo nu tukang mah eueuh pisan gitu teh beres mentah hampura bawa ka dapur bapak urang neda sasarengan dak mah ge teu acan neda hayu atuh urang tuang dak mah teu acan neda deungeunana teh eueuh nanaon pirage alah asin 2 siki cengek jalujur 2 siki tuluy bala-bala 2 siki tapi tempoh huap salaki sagede peureup lop kunaon ngeunah dahar bari eueuh deungeunna nu matak ngeunah barang dahar lain deungeunna naon ngeunah hate sanu ngeunahkeun ieu tah kajian daging hayam nu dibikeun ibu ngacaberek memang usaha leutik barang lebok hayang daging sia mah sero siguna hayang ngadek ka pamajikan kitu nya Pak darengekeun ya apa ndek nyontohan anak supaya budak soleh teh prosesna aya di indung aya di bapa cek bahasa filosofi indung bapa adalah contoh anak sebagai saksi tuh jadi anak nu nyaksian kalakuan ibu teh mun keur pasea jempe heula aya anak lainnya budak jadi wasit sok tempo ku maneh sok saksian aing dek perang jeung salaki parah itu mah lamun keur pasea aya anak jempe bapak nama ke jempe teu rame budak kaleng budak geus wah dudut kumisna sok tuluykeun sok prosesna teh indung jeung bapa teangan salaki nu bener-bener boga cinta anu sejati cinta sejati teh lain nu ngeunah ibu nu teu ngeunah lain ukur imah pageuh baju weuteuh daar seubeuk kongkorong boga gelang aya eta mah can disebut cinta sejati mah bareng di dunya bareng akhirat bareng dunya ku cintana bareng akhirat ku agamana teangan lalaki anu merhatikeun ibadah ibu mah tong ngabaca soe kana TV magrib teangan lalaki gitu geus subuh mah tos netepan teh ngawirid lain kemana karep teangan lalaki gitu keur tiktokan jamret HP-na mah teu kengeng tiktokan katempo orat ku batur teangan lalaki gitu aya Allah maka jeung Allah tah orang mah pemajikan san salat gamreng nah di dunya babarengan ku cinta di akhirat bareng ku agama cinta sejati salaki jeung pemajikan lain sakadar ngabahas tentang dunya nah tapi ngabahas oge tentang agamana buuk salamar darah satetes orat kadeuleu ibu mah bu merdeka salaki nu bakal ditanya ngadidik teu anjeun salatna ngadidik teu anjeun nutupan oratna ngadidik teu anjeun maca Qur'anna mun bapa nyebutkeun henteu ibu nu merdeka bapa nu dilagorna matak jadi lalaki teh ripuh matak paingan aya loba nu kieu geuning da meureun ripuh jadi lalaki buuk ibu salamar ka tempo batur orat ibu ka tempo batur ibu teu salat ibu teu baca Quran ibu teu shalawat salaki nu bakal ditanya ngajarkeun teu ka pamajikan maneh naha bongan lalaki boga ijab tarima abdi nikah ka putri teu bapa dorakana ditarima ku salaki teu balegna ditarima ku salaki teu salatna ditarima ku salaki matak sing nyaah ka salaki teh nya capek gawe nya teu ditarimakeun darengekeun yo geuleuh atuh da tanyakeun ka ustaz nu deukeut di dieu tanggung jawab lalaki teh tarima abdi nikah lain deuk narimakeun alusna wungkul ka goreng patutan ibu ge ditarima dorakana ibu ditarima teu ceureuhna ibu ditarima teu salatna ibu ditarima mata kadang-kadang di akhirat inna min ajwajikum wa uladukum fitnah anak jeung pamajikan di akhirat bakal jadi musuh terbesar Pak nah lamun bapak teu ngajarkeun kana agama maka ieu musuh bapa nu sanyana mata kemah Pak wayah nanya tos salat subuh teh hoak kadenge ceramahna gerhana peuting salat lain molor wae tak kudu kitu Pak insyaallah Pak ieu teh nyokot palu ngajebrod ka bapak habis sih bisa rek nyobaan ke bapak subuh ngadidik pamajikan bapak tos salat mah atos najuk lalajo TV wirid teu teu acan wirid heula tawasul doakeun anu bapa nu geus eueuh bapa oge pan usaha mawah ngadoana tak kudu kitu Pak ngan insyaallah bapa lamun wani kitu ieu teh wah fanatik sia mah geus pangajian jeung nana gerhana teh
ngalawan wae. Lamun dititah ibu ku salaki wajib patuh, nah nyontohan anak. Pan anak teh bakal gede, bakal kawin, matak sabenerna budak teh eunteng ibu, matak budak baung jeung bedegong tong ka disiksa, ngeunteng sok. Sing gede eunteng teh. Lain janji ka budak teh tememe ngepret, najong neungeul. Teungeul mah awak ibu. Saha baheula nu tara ngagugu titah mencetan ku kolot teh saha? Ieu teh. Saha baheula anu titah nincakan cangkeng kolot nu tara ngagugu teh ieu. Tayana ibu geus boga budak, titah sok mencetan ngagugu henteu. Heulebok tah. Eunteng budak teh. Matak cek kuring ge keur jelema nu alus mah teu hayang merhatikeun baung budak batur, teu hayang lalajok ka gorengan batur, budak urang ge nu kudu dijaga ku awak urang. Bener? Pokokna mah very good very well, lamun anu bogoh ka urang teh beresna teh well. Pek teh nini nu welna jekok ku aing mah tingali. Roream teuing. Aduh. Rumus, ayeuna rumus proses hayang boga budak soleh teh toong we ayat Quran. Rumus hayang soleh mah budak ieu teh nu disunatan teh dikanung ku saha? Ku indung tabat. Jadi budak mah asalna ti indung, ngan bapa mah sakadar usul. Pan asal jeung usul, jadi bapa nu usul tah asalna budak mah ti indung. 8 bulan 10 poe, sabulan ngaherang, 2 bulan gumidang, 3 bulan gumulung, 4 bulan mangrupa, 5 bulan usik, 6 bulan malik, 7 bulan maju kolot, 8 bulan ngolah deui, 8 bulan sangkot seak sang gudubrak. Ripuh ngandung teh, ripuh, palebah mana ripuna nang kubar sok sieun bitu, nya ngigir sok sieun bahe, nang karak sirikan eungap. Rek teu eungap kumaha budak karek 4 bulan bebengok bapak geus ena lalangit. Heuh menerkeun kenteng. Borosot budak kadunya guyang getih, komo ku zaman ayeuna kudu disesar mah. Dibedil patuangan ibu, matak budak parawan mapan baheula kulit patuangan teh matak tigulusur kutu tijalikeun simet tisoleda cak-cak bareto coba ena cak-cak tapelkeun beuteng ibu ngajadog. Nah geus beber hilang. Kusaha diruksak ku anak. Ridho ibu deki gituan, ridho dalah mah patuangan jadi kitu sing kayo ngaranna nyawa sekalipun ditanonkeun eueur anak. Mana bukti nyawa ditanonkeun? Hese wae ngalahirkeun pembukaan 1, pembukaan 2, pembukaan 3, teu kaluar wae, pembukaan 8 teu kaluar, pembukaan 8 teu kaluar. Dokter nyokot gunting dikeureut krak. Tinggal bapak nyebut krak na ieu ibu-ibu. Nah, da ditempo bapak nyebut krak kieu. Da teu ngarasakeun. Geus digunting digedean. Asupkeun leungeun dokter ka jero, budak didudut, bali dikaluarkeun, ditanya hoyong gaduh turunan deui henteu, kan tenan diasupkeun alat pensteril kandungan supaya sel telur teu kaganggu. Lop, nepi ka nyeri na kana mun-munan ngajarag gesang sabarada kieu, nyawa ditanon ka pangeran. Perjuangan saha? Perjuangan ibu-ibu. Lain bapak, ieu. Ngeus digunting, apaan dokter menyokot jarum jeung bola dikaput aya 2 lalakon hirup. Kunaon digunting? Melaan anak. Kunaon dikaput? Melaan bapa. Mata keukeuh Pak, sanajan urang lain beruntung tapi keukeuh Allah manghargaan ibu heula. Umaha inung kakara abuka kakara bapa. Ieu geuning pahlawan urang sebenarnya inung. Heeh ya. Inung mata keneng lamun dititah ku inung kudu garcep gerak cepet lain aya dititah ku kabogoh nepi ka tereh nanti ya janjian di handapeun tanggal awi bada isya deuk naon ai maneh aya nu asup ka jero coba kolot untung pada di Mulyadi gubernur ayeuna apal lapangan jam 8 budak parawan teu meunang aya di luar lamun kitu dibawa ka barak militer. Ya orang mah bari sosialisasi ongkoh program gubernur bae ada anak buahna. Ya asli jam 8 dibatasi jam malam di kota mah geus terjadi PP kala luar bisa aya budak parawan jam 8 kuluyuran atoh keur ibumu ulah protes atoh nah deuk naon budak jam 8 di luar deuk naon sok kudu ka indung ieu mah dititah ku indung hese ku kabogoh babari bari kabogoh mah penipu tukang tipu lalaki mah asli bobogohan menipu wungkul cetot ditajong kamu sakit kumaha cek budak awena iya kumaha cek budak lalakian ih kamu perhatian sama aku tah geus kolot kieu mah cetot ditajong salah kita lain kitu ngadon kieu eta batu eta cokor neuleuh atuh
maka jeung memelo atuh kana hajat teh aing teh hoream di bawaan ku pamajikan teh kitu. Baheula mah keur bobogohan jiga nu heueuh. Ibu geus sarua kabogoh apel, kenapaan enggak ngerokok? Dompet tinggalin, bios we ceceh abi heula. Keur bobogohan, coba ayeuna salaki manyun teh udud ditanya, nah teu ngarokok, nya teh duit eueuh eureun teh bese batur oge. Nya pupulasan gorengna urang, gorengna pamajikan, jujur urang kadang-kadang kartuna aya di maranehanana, tapi indung mah Pak tara mukakeun kartu anak tara. Baong badegong anak osok di BJP batur tara ditutupan di bunian, bahkan anak disigeng batur indung nyuruh cawi panon tengah peuting. Matakna nagarahan lagi bisa kieu teh ladang nyurucudna indung kuring. Bapak polisi jadi polisi, ladang nyurucudna indungna. Pak Kades jadi kades, ladang nyurucudna indungna. Da kuring tiluan teh pernah dihina, diledek dicaci ku batur. Teu ngalawan, indung nu nyeri, manglawankeun ku Allah, jadi we jelema. Matak talung dihina jadi jelema daripada dipuji eueuh jelemaan. Sae salira mah moal mikir-mikir, Pak. Heueuh ya. Naon ka bogoh sok, pikir-pikir. Init-initan mau motor butut beberek-bekan, nangkup, nongeng. Mogok, dorong kuduaan. Ditanya, "Kunaon eta?" "Indian." Coba nugas kolot kieu dibonceng ku motor butut. Ngagajeleng harita keneh ganti cek aing motor teh. Kamuflase. Mata hakikat hirup jalma mun urang mikeun rezeki ka indung bapa, maka Allah nu bakal ngababarikeun rezeki urang ka awak urang. Mun urang ngageunahkeun hate kolot, maka Allah nu bakal ngageunahkeun hate urang. Mun urang ngajamin kahidupan kolot, maka Allah nu bakal ngajamin kahidupan urang. Ternyata anak teh kumaha alusna ka kolot, Pak. Goreng ka kolot, maka Allah bisa goreng ka eta jelema. Gorengna Allah ka jelema bisa jadi ekonomi raragrag, rumah tangga awut-awutan, budak teu saroleh, teu ecereug wae, duit loba nu nipu. Matak lamun hayang kahirupan dunia jeung akhirat sing harade ka indung asli. Ibu baheula keur leutik jebleh wae pan indung mah gampang rawu celengkeung neng neleng nenggung geura gede geura cicing atuh dah yang suri gerak sakola ka Bandung gerak ngokolakeun indung tuh budak ayeuna kawin ngarora keneh mental can kuat budak jebleh lain eta nyanyina terima kasih kumaha ceuk budak Asia gelo teh. Urang teh bimbingan kolot, ibu teh bimbingan kolot, moal aya urang tanpa kolot, matak jelema nu alus pek penta doa teh ti. Tak abdi mah sepuh rek angkat-angkatan ge tara menta ka batur. Ka bapak we cing teh Pak, rek ka mana cenah maneh? Ka Majalengka, cing teh ka Cikijing. Oh, ka Cikijing. Ai kamari cenah mah Waranginang ti mana? Tasik. Ayo dodol, Garut. Ari Boronong, Majalengka, Majalaya. Ari Ganas, Subang, ayeuna cenah teh Cikijing mawa naon? Teuing cing teh teu apa. Oh cenah piraku mana init-initan ka Cikijing teu barang bawa, mangkane geus kitu tadi teh. Matak hampuran nu hajat naon lah bikeun lah naon we sok. Sok Bapak angkat ka restoran meuli sate 20, osok dituang kabeh. Datara di daharna mah 5, di bawah 15. Keur saha Pak? Keur ana. Eta kabeh ge Pak Hajat bisi teu tuang lain goreng hate nya ampura ingat ka kolot. Daripada di dahar di dia ukur sate 2 siki pan di bawah mah 20. Sing hade ka indung Bapak sakaclak cimata indung murag kana pipina nyeri hate ku bebengok anakna punten. Babarina urang mikeun milik ka kolot maka Allah ngababarikeun milik urang. Babarina urang ngageunahkeun kolot maka Allah ngageunahkeun hate urang. Mata geunahna urang, rezekina urang, sagala urang jujur tah kolot. Lamun indung geus eueuh, bapa geus eueuh, pek ibu ceurik. Ngan lain yang ceurikan indung geus eueuh, tapi ibu kudu ceurik kana awak sorangan geus eueuh nu ngadoakeun.
Urang ceurik inung geus eueuh bapa geus eueuh memang ceurik ngan lain jeung ceurikan jalma nu geus eueuhna da hirup di dunya mah ninggalkeun tawa ditinggalkeun. Itu hukum dunya apa? Mun teu ninggalkeun ditinggalkeun, mun teu ditinggalkeun ninggalkeun. Hukum dunya ceurik itu wajar, tapi kunaon make jeung urang ceurik lain sedih inung eueuhna tapi geus eueuh nu ngadoakeun ka awak urangna. Bener ya? Tamatak ayeuna ibunya ka kolot anu geus eueuh, 3 nu kudu dilakonan. Hiji doakeun, 2 tuluikeun, 3 atasnamakeun. Sok bareng. Hiji doakeun, 2 tuluikeun, 3 atasnamakeun. Doakeun. Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Doakeun. Macor doa urang teh ka akhirat, diangkat darajat ku Allah. Nanya tak inung urang nu geus maot teh Gusti, nah abdi diangkat derajat padahal abdi mah salat ge kadang-kadang sok telat, maca Quran ge balelol, maca shalawat ge aya-aya nu nungtun tapi nah ieu derajat tepi ka luhur. Kumaha cek Allah? Tu tempo di dunya aya anak anjeun keur ngariung ngadoakeun diri anjeun. Hiji. Kadua, tuluikeun. Lamun inung ibu maot, bapak ibu maot, teangan batur, teangan balad baraya. Naon sok dipegawe ku inung bapak urang euy, heuh sok mere si itu, sok mere tuluikeun ku ibu da moal matak beak sarorog sawah. Lain imah inung maot teh kalah kaperebut warisan teh. Salah gede, tuluikeun pagawean anu hade nalika inung bapak tos teu aya. Katilu atasnamakeun. Sakedeung deui tanggal 10 Zulhijjah. Poena poe isukan Jumaah. Isuk teh poe tanggal 8 maka keur umat Islam nu teu init ibadah haji di dinya disunahkeun saum Pak ararek kitu mah mantak ieu ulah peuting teuing pandek saur taroskeun ka Pak Ustad di dieu 2 poe Pak kudu mah Rebo jeung Kemisnya ngan lamun teu kaburu tadi bae isuk atuh urang saumna saum Arafah tanggal 8 sedangkan poe Jumaah adalah pepencitan tanggal genepna kurban sok atuh kurban teh maknya kolot beak sawah beak imah melaan anakna inung geus eueuh bapa geus eueuh meuli domba nu 3 juta atas nama inung jeung bapa urang keren budak lamun kitu lain egois wae hirup teh tah budak soleh teh eta matak simpulkeun ku ibu budak soleh mah budak nu surti ngarti kana kahayang kolot budak nu surti ngarti karena jasa kolot ibu boga hutang kabang bakal kabayar boga hutang kabang emok bakal kabayar tapi hiji nu moal kabayar hutang jasa inung bapak kanu jadi anak hiji inung miara budak 7 pasti bisa tapi budak 7 miara inung nu hiji can tantu bisa mata surga teh ternyata aya di dunya al jannatu tahta alal surga teh geuning aya di dunya di inung matak pek penta doa inung jeung bapa baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot-kolot teu mere kunaon ku teu boga nepi ka pantau ditonyok kaca dipepeuskeun ayeuna ibu sadar geus kolot boga teu boga duit budak menta jug inget ka kolot urang meureun kolot urang teu mere ka urang teh ku teu boga kunaon ibu sadar bongan ibu ayeuna nincak ka kolot nakeun nalika eueuh duit budak ngamuk hayang mere tapi teu boga jujur kolot mah nyegruk ceurik ngan teu katempo tina cai panon tapi ceurik anu paling nyeri adalah ceurik di jero hate. Geus minta hampura acan. Geus minta hampur teuing can da urang mah teu sadar kana dosa eta. Si weureu sugan mah hirupna teh. Ka kolot kuat nyebutkeun teu sadar boga dosa kan. Tuh. Baheula ibu minta duit keur baheula ibu keur leutik minta duit ka kolot, kolot teu mere kunaon ku teu boga. Ayeuna ibu geus kolot boga duit juga anterkeun ka kolot ibu ceurik nama jeung ceurik gerak tempo ka belah kiblat rup ku padung rap ku lemah katuruban tanah beureum ngoceak paratan jagat ngeureut paratan langit ukur tutunggul anu ngajentul di luhur kubur matak lamun deuk hade ayeuna mungpang meumpeu kolot aya geus eueuh menyeredet kana nempo baju batur sarupa jeung baju inung urang ngaclak tah cai panon nempo kadaharan anu sok didahar ku inung urang bari kolot geus eueuh nyurutud tah cai panon gedong eueuh arti mobil eueuh arti harta eueuh arti naha da urang teh sukses teh hayang dilalajuan kolot sementara urang sukses kolot geus eueuh geus teu bisa mempersembahkeun kasuksesan urang kanu jadi kolot dan memang kolot geus areueuh matak mungpang meungpeung kolot araya sugemakeun ti ayeuna jamin kahirupanana doakeun ti ayeuna rezeki sabenerna rezeki ti Allah taala nalika budak unggal poe ngadoakeun kolot maka Allah nu bakal ngajamin rezeki eta anak
mata hayang rezeki mah teu kudu jauh dijujuk angang di teang kolot korehkeun doana kariweuh-riweuh neangan nu batur kudu mayar ka batur mah kudu ngamplopan ka kolot mah teu kudu aya teu era mah ya bener Pak asli surga teu geuning aya di dunya saha ieu nu bapa goreng patut ka kolot nyurucut cai panon kolot nyeri ku omongan anak eta kolot punten paingan hirup urang rumah tangga awut-awutan ekonomi ragrag hirup teuneut paeh teu hos kanap teu akaran kaluhur teu sirungan mun pentil teu jadi buah lamun kembang teu jadi pentil-pentil acan kunaon hirup bet kieu-kieu teuing ulah nyebutkeun kunaon gerak tanya kana awak aya goreng ka kolot anu pernah anu can pernah urang nyuuh dina lahunan kolot ayeuna mah kolot geus eueuh inung geus eueuh baheula urang susah kolot nu jadi bebela kunaon nyai maneh ceurik mamah abdi boga hutang tuh jual domba bapa maneh tuh jual muning bapa maneh bayar hutang maneh kolot jadi jaminan kawirang anak kolot jadi jaminan kakeheul anak kolot jadi jaminan sangsara balangsak anak kolot jadi jaminan prung nikah teu boga imah kumaha ceuk kolot pengol nyai bisi maneh era ku batu saha nu wani kikituan lamun lain kolot bener asli ari bapak saha nu wani kikituan lamun kolot wirangna dosana dorakana kolot teu boleh jadi tameng panghareupna mun ceuk batur budak urang baong maka kolot bakal melaan ka baong urang lain melaan baongna tapi nutupan kagorengan diri urangna matak mundeknya ama ka kolot da batur mah ukur mukakeun kagorengan urang matak abdi marek aya nu geuleuh ka kuring pek deuk nu rujit pek naha urusan naon maraban ge henteu sedengkeun kolot kuring nu ngasuh ti lelemut nu ngongkelit di zaman lemet mupunak di zaman budak di saragaman di bajuan ku inung jeung bapa kuring teu pernah kuring dihina ku kolot tapi batur teu gablek jasa nah ngahina urang aya naon tah teh aya naon matak mental jelema mah kuatna ku inung jeung ku bapa demi Allah inung geus eueuh bapa geus eueuh disebut yatim piatu di dinya urang ceurik nah geus eueuh doa kolot ka awak urang hirup ka langsung hirup nyungkelit sorangan boga pangabutuh datang ka si A nyeri hate boga pangabutuh datang ka si B ukur diceceleh tapi da boga pangabutuh datang ka inung bapa tara pernah kolotnya celeh sok nyai urang pikiran ku sararea tuh kajeun sawah beak kajeun imah beak pek da keur anak terus Pak nalika ibu boga kasusah nyuuh nalahunan inung diusapan ku kolot nyai anak king geus tong jadi sedih kingkin buta rajim aya naon maneh teh caritana mah jeung rumah saha saperti kitu mamah abdi teh pasea jeung salaki isuk mak deuk nepungan salaki maneh ragrag kolot urang hareupeun minantu teh anak batur nah nepi ka kolot urang wani minta hampura atas nama diri urang murag darajatna melahan anak rumah tangga mung awut-awutan aya tatangga nu kitu ayeuna ibu geus kolot ibu geus gede inung urang geus eueuh boga kasusah mangga deuk nyuuh nalahunan nu mana sedengkeun kolot geus eueuh matak tong sok mopohokeun makom kolot ulah ari makom nu jauh di jugjug aya nu anggang di teang nah ari kolot urang nepi ka bala eueuh nu mang meresihankeun tutunggulna geus eueuh nepi ka eueuh nu mang neangankeun nah kumaha ieu teh perilaku urang ka kolot teh ieu mah kuring mah sharing ka ibu bisi ibu boga kasusah boga kabingung jug datangan makom kolot ngawangkong di ditu sanajan kolot eueuh sanajan eueuh caritana eueuh bahasana balik ti ditu rasakeun ngemplong tah teh bisi teu percaya jog bisi teu percaya eueuh na dalilna mah eueuh Pak ngan jaroh teh atuh jaroh teh lain ulah kuring mah kanu jauh pek ka Cirebon jug ka Banten mangga ngan ulah mopohokeun nu deukeut saha inung jeung bapa kahartos ayeuna ibu boga duit sautak saeutik beulikeun kana domakeun atuh urang teu kurban atuh inung urang jadi kurban atas nama dirina bebeja isu ka makamna pek bebeja sanajan teu nemalan sanajan teu nyarita yakin nepi da aya nu ngabejakeun saha malaikat nu ngadugikeun tuh anak anjeun ngariung keur pangaosan anak anjeun ngariung keur sholawatan anak anjeun ngariung keur nyaritakeun agama anak anjeun ngariung teu kabayang lamun malaikat nepikeun tuh anak anjeun keur judi online tuh anak anjeun keur mabok tuh anak anjeun keur pasea tuh anak anjeun ragrag darajat inung jeung bapa boro-boro dunya nepi ka akhiratna ku kalakuan nu ngaran anakna matak lamun ibu jeung bapa nyaah ka kolot anu geus eueuh tong coba boga kalakuan anu goreng bisi ditepikeun ku malaikat
dia da moal nepi meureun ka akhirat boro-boro mah kitu sinyal nu meunang nyieun manusia bapak nelpon kuring ti Majalengka ka Cimaung geuning jadi sinyal manusia komo sinyal Allah ka hartos ieu teh keheul atuh da sok mapohokeun kana kakolot teh geuleuh aing mah da teh digana ieu ceramah teh asup kana hate tuh aya nur cari mas bas tuh cari nakdak tuh aya di bapak-bapak demi Allah moal dituluykeun bisi arogo aing eueuh tisu di dieuna pokona budak soleh mah gerbang pertama pintu pertama hade ka indung hade kanu jadi bapak geusan lah 11 pandeg sahur lain paku ieu mah hayang jam 3 ieu mah hayang jam 3 sok we ibu sorangan urang baralik we pakeun antep cenah nyang can sorangan deui paling urang balik ngasalakina pas ya ka mana cenah pamajikan aing eueuh batur balik mah ibu ge ngiring nya tong panjang-panjang teuing pa da moal ka pigawe alus ka kolot alus ka indung alus ka bapak ngan lamun hayang nu leuwih panjang mah engke lah ulam deui da lain ukur hiji teh budak soleh teh lain ukur hiji loba ngan nu kudu jadi patokan mah 3 lamun aya indung urang geus bapak urang geus maot hiji doakeun 2 tuluykeun 3 atasnamakeun ibu boga duit sautak saeutik meuli Iqra meuli Quran datang ka pasantren Pak Ustad abdi nitip Iqra jeung Quran atas nama pun biang jeung pun bapak dibaca ku santrina dibaca ku ustadna tanya ustadna garaduh kitab henteu nyata henteu sabaraha harga kitab hijina sagede kitu urang keur nyekelan duit pangmeserkeun tah kitab eta Pak Ustad titip atas nama ibu jeung rama abdi eta nu hade disetorkeun ku Allah tuh toong anak anjeun keur nganjang ka pasantren bari barang bere atas nama diri anjeun naik derajat indung jeung bapak urang tuh kade lamun pi omongeun pi paseaeun aduh ampun ulah komo lanceuk jeung adi pasea parebut warisan boro-boro mah di akhirat di dunya ge nyeri hate coba lamun aya nu nyarita ka ibu ceuk budak ibu di sakola ranking hiji menang hadiah ngolahan 10 juta bungah teu sanajan ibu teu lalajo budak ka panggung tapi ibu bungah karek ngadenge beja coba di akhirat coba lamun dibalikeun beritana ceuk budak anjeun keur dicokot ku polisi lantaran pengedar narkoba ceurik ibu harita keneh ya ieu akhirat Pak eueuh sekat eueuh jurang pemisah antara dirina jeung Allahna aduh ieu mah nu ngabejakeunna ge tetangga bisa ngawadul tapi itu nu ngabejakeunna malaikat teu bisa pernah ngawadul tuh anak anjeun keur ngedarkeun narkoba matak punten rirenan kana doraka geura eureunan kana picilakaeun teh lamun bener urang nyaah ka indung jeung bapak bener tapi da kuring mah ustad cek batur kudu nyaahan ka jelema nu kitu teh bisi teu ngartieun bisi teu apaleun matak abdi mah polisi lamun anu hajat nagum aya barudak ning dirinya bari kikieuan geuning abdi mah sok dideuketan bisi labu diharebosan cing teh naon maneh kikituan alah cenah urang teh nginum AO arak whisky jeung Donald brandy ongkoh ya cing teh dicampur jeung ti kotok gelo cenah maneh ka kuring cing teh mun bisa mah maneh ulah cicing dinu hajat bisa digebugan hancip mana cenah hancipna ku aing didodet kitu opan maklum nu keur kitu atuh ngan abdi mah pan jiwana kudu nyaah da baheula ge ceuk abah teh guru kuring bisi maneh panggih jeung jelema anu omeaneun bere rokok bere duit omean kitu matak abdi mah kanu salah teh mere duit matak sok sing saralah hayang duit nu ti urang nah nyata kejadian kitu di kejadian gitu kumaha kuring cing teh urang ka masjid yuk oh cenah ustaz nana nitah tobat hahaha dititah tobat teh ngadon seuri lain titah tobat si teh kuring mah kumaha maneh deuk tobat teu henteu ngan ieu mah ulah cicing dinu hajat nah cenah mah jeung ulah bisa digebugan hancip sakedeung sing aya polisi sieun ku polisi ah mana cenah polisina ku aing gitu teu sieuneun ku polisi kumaha tuh tungtun ku kuring teh urang ke masjid sare we di luar masjid da teu meunang pan ka jero golero jeung kuring ai HP-na teh disada ai HP-na teh Nokia anu nada dering tangan hiji lamun aya SMS teh baheula mah duk jiga dulag da kajer keur mabok kana dulag mah inget adan
jam 10 adan sila. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eta kuring kalepasan jurig Pak, belatuk teh ngomong kasar, bebal sing teh jeung adan we kieu lohor mah jam 12, tah bebal asup kana mic. Teu 5 menit MUI datang, kubu datang, kadus datang, warga saha cenah bieu nu adan make bebalan, penistaan agama ngadeg-deg abdi sieun. Aduh aing mah cinta nulungan anjing kagencet. Si eta gede tanggung jawabna, cicing cenah tah dikira-kira sieun ku MUI, sieun ku kades ku aing di Sinareupan. Beuki ngagebog Pak, sia sih teh sadar henteu cicing cenah cicing. Ti MUI nepi ka kubu, nepi ka warga datang ka masjid garelo kabeh. Kitu. Wah, cing teh aing mah geus piomongan hayang luncat tina jendela masjid. Cing teh aing mana naonan nyebutkeun MUI, kubu jeung warga nyebut garelo kabeh. Rek teu gelo kumaha ari udan urang adan make bebal ka masjid, ari DKM adan alus eueuh nu ka masjid. Dipikir-pikir bener ya. Piraku di dieu hayang loba ka masjid kudu adan make bebal. Cing teh maneh teh heueuh alus teh bahasa teh alus sanajan maneh keur maboke ka harti pisan ngan mun bisa mah cing teh ulah nginum anu kitu teh lieur AO arak whisky Donald brandy heroin morfin komo nu masagiri ginaun meresen teh nya. Nah Ustad apal para dia mah wih pangajian sok manggih botol dibawa teu neuna kamar lalajoan. Malah pernah diangse bau cikih kuda gelo teh geuning. Apalannya. Nah ilmu mah ti mana teh kudu ribut. Talung urang cenah urang mah mabok ge sidik aya nu diinum. Coba nu dilaluhur cenah anjir marabok bari teu nginum. Kitu. Cing teh aing mane ngomong ke naon nu di luhur cenah pejabat marabok tapi teu nginum mabok naon mabok kakawasaan jeung jabatan anjir jeung dulur teu akur-akur jeung tatangga parasea warga ditaripu situ langkehen cenah pejabat mabok teu ngarinum dipikir-pikir kurang heueuh deui Pak. Wah jadi sahabat akhirnya mah hade cing teh mane tauhid tah kitu. Tamatak di DG masjid piraku hayang pinuh kudu make adan make bebal. Tamanya lamun ibu doraka kuring doraka mun bisa mah eureun naha nyaah kanu geus eueuh. Peperieun urang barang bere duit moal bisa, mere harta moal bisa, mere bana ge moal bisa, atuh mere-mere kalakuan nu hade ka kolot nu geus eueuh mah nya. Ngeusan tong dipancing wae abdi kudu ceramah, ngeusan teh tadi oge. Ibu sakitu nu kapihatur. Darah ramang gitu irek ngeusan kalau ka ihian. Oh sono. Oh ibu sono ka abdi. Abdi nu geus teu sono ka ibu. Para ustad, para kiai, para ajengan nu aya di ieu tempat sing jembar ilmuna, sing barokah ilmuna, sing paranjang yuswana, bapak hajat, ibu hajat heukikian teh harta gede sing enggal digentosan ku Allah nu berlipat ganda. Malahan lamun teu kagantian sing jadi nilai infak jeung sedekah. Ibu-ibu sing panjang yuswa, para rek milik, dareukeut rezeki, anggang balai, para pemuda, pemudi nu aya di tempat sing soleh terus solihah. Malahan mah urang sing ditepungkeun ku Allah taala kalian tepung aya dina magfirah jeung keselamatan bantena. Urang teh lain sasaha lamun teu ku Allah teh dijadikeun jadi saha. Urang moal bisa lamun ku Allah teh dibisakeun. Urang moal daek lamun ku Allah teh didaekeun. Urang moal alus lamun ku Allah teh dialuskeun. Matak urang alusna hadena benerna hebatna tong pernah diaku urang kabeh ge sakadar titipan ti Allah nu Maha Agung. Sakitu nu kapihatur bobok sapanon sareng sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih nu dipamrih hampura anu luhur saur teka ukur sabda nu teka ungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawang nakabagjaan kembang sinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.